tempat kene tapi lamun dising-singkeun ciongoy dina batu ditempokeun asanya asanya ya di kedua kali ke batu cokot deui di dahar eta wayah rumu haram hukumnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawara qalbana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Ngaran najis lugotan cek lugot cek bahasana kamari saya setil. Mayus takbaru perkara anu dihitung-hitung geuleuh. Secara bahasa perkara dihitung-hitung geuleuh eta najisnya. Seperti mana? Walau tohirot, salnya suci. Ayeuna geuleuh mah najis cek bahasa. Seperti kabusokin, seperti ciduh. Ciduh kan geuleuh. Suci eta ciduh teh. Nya lamun urang keur salat ayeuna marelek ciduh ya. Iya tutup muka di kitu mah. Itu keuteuhan naon? Suci ieu. Nya, tapi geuleuh nya. Wa mani sareng mani. Suci mani teh. Dalam mani teh suci jelema ka bahan teh mani. Atuh mah urang lamun teh suci gitu. Nah geuleuh nya. Geuleuh teh adukanya. Wa muhotin sareng ieu muhot teh umel leho. Suci geuleuh. Wayah rumu sareng haram naon aklu dalika ngadahar eta tadi sebutkeun teh ba'da ayah ruja min ma'danihi sanggeus kaluar tina tempatna reuhak keur dina paham keneh mah loba jelema era ieu ditalab deui tina naon tapi lamun geus cuas kaluarkeun dicokoti dahar ti urang haram eta hukumna nya atau urang geus nyingsing cing nya kurang batu era ya kudu kebarang dahar segeuleuheun urang teh ditahan nya kali segrok ti ka jero tidak naon dari tempat kene tapi lamun dising-singkeun ciongoy dina batu ditempokeun asanya asanya ya di kedua kali ke batu cokot deui di dahar eta wayah rumu haram hukumnya. Nah ila linawi silahin kecuali aya silah teh aya pangbutuh aya kapantesan. Lamun ieu misalkan tamaduhan kaluarkeun ternyata di reuhak teh aya sesuatu anu matak maslahat ka urang. Anu di masalah hayang mencok dokter ya. Di wayang sanggeus panyakitna sok reuhak cokot di mun bener dokter bener kana lain heureuy nya laksanakeun teh naon. Nya. Ada tuh. Inu eta haram teh geus kaluar tina tempatna. Seperti model kana dina peuteuy aya hileud. Nya hileud peuteuy eta hileud geus kaluar tina peuteina dicokot dahar teu meunang haram. Tapi lamun di peuteuna keneh dahar tina naon? Nya si peuteui bolong ya. Mun dibeulahkeun bakal hileudan. Wah hese dahar ka bakal kurang dahar teh. Teu naon mangga teh teuing. Apa can kaluar tina tempatna tapi lamun geus kaluar ukay-ukayan dicokot di dahar urang teh. Kalas itu tuh si naon? Urang itu teh sok ada di Cita Taru teh di naon? Cita Taru cokot eta mah sude. Majumpung belasnya. Geuleuh mulai ka dieu geuleuh cenah. Wasaan ari ngaran najis cek sara kalawan bil hadi kalawan hadna esta mustaqdarun perkara nu dianggap geuleuh yamnau sihata sholati anu nyegah kana sahna salat. Najis cek sara mah hal anu geuleuh anu nyegah kana sahna salat. Haitsu lamun rohiso sakira-kira teu aya keringanan. Aya kitu aya najis anu ringan aya kudu matak ngabatalkeun salat. Ailayu mujawija tegasna si teu anu ngameunangkeun paing kana huna kamu rohisun lamun dirinya aya nu ngameunangkeun ayat rusuh kama pi paki di tahurain walahina jasatun
painau yusoli li hurmatil waqti. Lamun ayeuna dina badan aya najis, dina pakaian aya najis, udah tawat salat cai eueuh jeung wudu. Taneuh teu aya jeung tayamum, pek salat wae di dieu mah. Berarti eta najis dihampuran najisna. Pek aya rusuh tah nya. Karena tujuanna hormat ulah sampai tinggalin kan walaihi al iada tetap karena boga kewajiban kudu kodok gitu nya. Al najis bil adi kalawan bilangan isruna ayat 20 macam. Nah, jadi najisnya kabeh halus sok kabeh tadi di awal disebut teh secara global kabehna sabaraha 20 macam. Dina mugolado saji mugolado tilu ya. Anjing, babi jeung anak salah saji anjing jeung babi. Mun apa-apa cika ampangan budak laki kamari teh geuning nya. Sarang dihijikeun jeung tawasitoh sareng 20. Mana? Anu 20 ya bisa kurang saterang sebut najis. Al awalu wa nomor kahijina eta baulun bolu. Bolu teh najis. Nya bolu bahasa Arab, bahasa urang mah baulu teh cika ampangan. Ciki najis eta teh. Di Arab mah bolu teh. Walau mintiplin saja ti budak. Bahkan wa minhu eta tetap termasuk baul, termasuk najis cikampangan al hasatu ari keusik alati tahruju akibahu nu kaluar nuturkeun cikampangan. Anu banyak kitu nih. Penyakit batu nya sok aya deui lamun kaluar lewat kahampangan. Anya geus gaduh batu, bangaleuh teh eta naon pecah beling naon teh. Gitu, kudu cucing. Nya digodog tas keluar batu teh sekampangan keregel keluar tah batu tadi kaitung sahabat kaos sekampangan dina pada najisna gitu nya. Wasani sareng aya nomor kaduana eta al madhiu madhi make dal dititikan lain madhi naon kumaha bentukna wahwa ay madhi teh maun asparun cai warna koneng sahinun kental yahruju kaluarna tina palawangan payun tina kubul galib-galibna indah tauroni sahwati ke santer sahwat. Tapi bila ladatin teu aya rasa raos kumaha gitu. Teu aya tapi walau bila sawat qawiyah teh sawat kuat au bada putuliha atau santos kendora sawat ieu mah kaluarna palaya punu ila minal baligin kecuali jaman geus baleg. Nu can baleg mah mungkin kaluar madi. Di mana santer sawat, di mana keun bejeuna hayang gitu nya. Awas tapi ya wa aksaru ma sareng ai kalobana perkara yakunu anu aya pinisai di awewe inda mula abatihina ketika harudeui wahai jai sawatihina sareng bangga sawat mun temen sering kalau mah awewe lamun punten calana jolona bodas teh nya soalnya ketek koneng-koneng mungkin madi nu kaluarna teh eta najis kitu teh ulah sampai ka bawah sok mani mah suci mani mah ai madi mah najisnya koneng-koneng teh nya. Sayang rubama yahruju minas saksi wala yusubihi. Kalau batu karasa kaluarana teh gitu. Mani mah karasa aya rasana cikampangan aya rasana head aya karasana madi mah jarang karasa. Nyawa-nyawa ya cangcu teh koneng we kitu teh. Nyawa koneng. Balang cangcu teh koneng lapur. Mata ketika jalma nu apik mah tiap saat ganti cangcu teh gitu. Tidak murah ieu nya 10.000 tilu. Gaya mah. Artinya asalisu ay nomor katiluna eta wadiyun wadi bimu malatin dalam titikan wadi wahwa ay wadi mah maun abyadun caina warna bodas kadarun kiruh sahinun kental biasana kaluarna yahruju ima akibal bauli nuturkeun cikampangan beres kampangan aya cet wadi kaluar. Au indah hamli sain sakilin atawat tas barang bawa nu berat, tas migawe pakai berat, tas numpang jauh. Soalnya biasana tas cikampangan kan nuturkeun. Beda kapan herang ieu mah bodas kieu kaluar sakedik mah.
nya matak sunatna lamun kahampangan pamegat lamun tas kahampangan teh geus beres sadaya ngadeh 3 kali supaya kaluar sadaya bising urang teh padu naon kahampangan we sareng acan geus beres we di kumah biasa nang ngacingan madi terakhir pamili set kaluar kana ngacingan najis teh makan teu beuleng kade bisi ka bawa salat lagi yakin ke heula istri mah pamegat mah tadi teh di mana-mana teh beres kahampangan teh sampai kana teh ya sampai durut 3 kali ngadeh 3 kali tak pamegat lamun istri mah tarang bagan nurut itu mah tarang bagan nurut geus beres kahampangan teh durut 3 kali ngadeh kita yakinkeun istri bro geus kaluar sadayana gitu nya lamun urang teu ngalakuan kitu mungkin bising wae engke aya geus beres jelas naon deui lah set terakhir nutulkeun wadi ngaranna najis mangana teh nya kahampangan mah geus dikumbah geus bersih geus isang anu wadi mungkin anu masih nutulkeun di pangkar teh karena lancingan najis kan tetap kawas salat anu geus istri bro mah diurut entos ngadeh entos anak pot engke saya keluar teh mah da teu ngarasa ieu urang moal naon sabab geus berlaku waspada sama mena geus aya diurut geus aya ngadem teh tah ari wadi mah layu tasu bil baligin ieu mah teu jal balig unggul baludake mungkin bisa gitu lah ai madi mah tadi khusus jang anu geus baleg ari wadi mah segala usia berarti ya segala usia jadi ya anu biu sareng aya nomor ka 4na eta raosun raos min goitin aya raos teh tai sasatoan tai satoan najisnya raos teh mun di urang mah tai hayam nu kaparam mah raos nya di urang timuning nu kaparam raos bedi pais raos bedi goreng raos nya di Arab mah kitu tah di urang mah tai hayam ti domba eta nya sanajan tai lauk cai tetap najis tai simut tetap najis tapi menang ayeuna waya juju kol usama ki hayan menang ngagoreng lauk dalam keadaan hirup menang karunya sakirup kana gerepekan tapi menang sekarang mah gue wakadanya itu menang deui ibtilauhu idza kana sogiron menang ngelepna lauk sekali lep idza kana sogiron di mana-mana leutik kecuali beuteung lauknya aya taina najis tapi lamun leutik mah dihampura itu sekalian ieu ning ertik jaeng leutik ertik teh pan teh hese biceun naon biceun taina meunang teh selamakeun oge eta mah hesenya wayu pa ama pibatini dihampura eta mah lauk leutik mah dihampura anu gede masuk di kaluarkeun lah taina dan najis mun cenah jeroana pait dihampuruna kan hiji taina hiji hayam sami taina di jeroana di pejita kaluarkeun lah osok mah besi pejit osok parahnya besi pejit beda keulnya kali bisi ka mah besi pejit kade maksudna kieu jeroan mamna jeung jeroan pejit teh kitu nya ampelak kitu maksudna mah ngan panjang teh jeung jeroan pejit nah kitu wa yusanu dabu baqaratin kabira disunatkeun mencit sapi laut atawa lauk anu gede disunatkeun pejit teh potong sikana kitu nya anu ageng ai model anu alit mah cekali teh tinggalin kadarna lamun ieu lauk teh hese teu miceun nganyisit beuteungna kalau ke taina hese teu hese da leutik teh beunang diambil sekali kena teman ada bisa dibuset usah gede 3 ramo mah bisa kalau taina kaluar teh lah kurang kitu kayak kehati-hatiannya ada taina sanes jero lain jeroanana jeroan laukna mah raos laukna mah nya ai taina mah raos ai jeroan nama raos cek urang, ai teh nama raos cek urang Arab. Gitu ya. Terus apa teh? Obatnya? Obat najis. Anu pergi kurang di kuningan. Oke, lanjutkeun deui enjingnya. Insyaallah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.